Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu sahabat. Sore ini Sabtu 1 April 2023, kita ngabuburit di alun-alun Congyang Wetan bareng pencinta alam Mahadrisala dan pasukan Musang Hardolin Sumedang. Sahabat Satwa sedang bersama Musang Hardolin. Nah ini komandan kita Kang, iya sorotlah Kang Kutil. Bisa dipanggil Mang Putih Hardolin, bisa Gajah Hardolin, bebas lah. Sumedang di mana Sumedang? Abdi di Paseh, di Sukamulya. Yo, Set jenis-jenisnya naon we jenisnya ya? Yo jenis rase atau dedes. Ya mah carana tanah biasa. Soalnya pecicilan lah, kabar tekan lah kita mah. Giras we, giras. Oh, giras. Kamu dia cari pandan. Cari naon? Cari pandan. Pandan. Yo umurnya kurang lebih 3 bulan. Yo namina si Jimat Asmara. Waduh. Oh iya teh si jimat-jimat asmara teh Bang. Dia kontes geus ka mana we juara we Bang. Yuk. Iya, aduh. Juara ieu mah juara meakeun param. Namun ieu teh ya si ternak. Yo masih pandan cuman dominal hitam. Itu ya namanya si Mulus Forever. Tapi etang ke hideung we terobah di kieu mah. Hideung we. Cuman aya polet garis. Oh, dominan hideung beunanya poletna polet abu-abu beunanya. Ya kami di kareu pandang keneh. Cuman ya masih giras sih mah. Masih giras, masih umur 2 bulan. Ternak urang eta di ternak urang. Hiji 2. Kan. Tuh hiji deui tuh. Hiji tuh. Kade deh. Heula eta. Naon? Malna naon dia ganya? Moal. Iya, sabaraha bulan ieu? Yo hampir ka 4. Adi lanceuk bareng jeung nu itunya. Oh, Henteu, beda. Sama teh beda indukan. Oh. Upami ieu kota kangge ganti parabna. Hah? Kangge meser pakana. Nah, Pilih aya anu Oh. bade mantosan kangge. Pilih ieu lah. Oh, iya. Aya nu resep tapi urang teh teh san urusna. Nah. Bantos gitu Oh. naon gitu. Di pali dia panginten. Donasi. Sok pusing bade dipoto tak ka dieu we ta eta na tah. Ala kadarna bilih bade dipoto. Kayak kadita gitu. Bagus. Kebelah dia nya. Oh, Dede. Den, ieu usaha Den. Ieu mah rescuean, Mbak. Jadi lah. Jadi ieu mah waktu di Sumedang, Mbak. Benar masuk ke ieu kebetulan tugas pemadamkan nenenan. Tapi menuju aya di tempat janten ka rescue lah ieu teh, Mbak. Oh. Dia menuju masa pemulihan aja kan menuju shading. Oke, setelah shading Dilepas deui. Iya. Nah, ieu termasuk, Mbah. Ieu ge masuk ke pondok pesantren nih, Mbah. Nah, masuk ke pesantren. Nonem lah pesantren. Kalau ini mah boleh di red kolumnya. Ini mah bukan rescuean tapi ini mah eksotis. Oh. Kadal Amerika. The name is Call It Bob. Namina Bob. Udah propen Mbah ya betina. Janten upami anu jomblo gitunya bade. Du betina can aya layana Bang itu. Itu sabaraha lila itu sabaraha umurnya Iya sabaraha? teh tos aya 1 tahun 3 bulan. Bisa lebih gede deui genanya? Bisa, Bah. Oh. Seatas bitis itu bisa, Bah. Nah, alhamdulillah mulus, buntut tidak ada ieu, spike aman. Minat japri we ke WA Aden. Iya kan hewan-hewan eksotis boleh diperjualbelikan. Ieu Iya mah titipan nu rencangan, Bah. bayawaknya, bayawak no itu. Paranus salvator, mohon. Oh. Bayawak. Jadi sababaraha bayawak anu di urang aya nebu, Paranus monitor, Paranus salvator, tapi kebetulan anu paling umum di urang mah nya Paranus salvator. Sebetulnya urang ge boga, Bah. Cuman tadi candaknya. Nah. Jadi iguana khas urang. Orang-orang menyebutna teh dragon forest dragon. Gonocephalus chameleonsis. Nah, eta iguana ti urang, tapi daya tahan tubuhna teh lemah. Jadi upami dicandak teh kuda expert jangka waktu 1 minggu bisa meninggal, Bah. Tapi alhamdulillah di Aden mah sudah hampir 1 bulan selamat. Oh, tadi kumahakeun itu eta dipiara na. Ya, kita ngatur suhu, Bah. Ya mah Gonyosoma oxycephalum atau orai bajing.
Seueur jalmi bah nyangkina orai nu kieu teh Galak. orai berbisa tinggi. Padahal anu berbisa tinggi mah anu buntutna merah. Trimersurus albolabris. Nah, untuk ieu mah tah anu buntutna warnana abu, ini mah tidak berbisa. Tapi dia punya taring aglipa jadi ngegigitna rada lumayan bah. Oh. Termasuk ninggalkeun gigi oge bah. Jadi kemungkinan bakteri bisa nyangkut namun digigit ya. Jadi edukasina anu buntut abu seperti kieu mah tidak berbisa bah. Anu berbisa mah anu buntutna merah. Ngan tetap perlu hati-hatinya. Ya, tidak disarankan ketika melihat ular jangan ieu mah berbisa, ieu mah henteu. Ketika Anda melihat ular, anggap semua ular itu berbisa. Jadi supaya orang tetap safety aman untuk ieu. Jadi langsung menghubungi teman-teman kakak-kakak saya dari pemadam kebakaran jika melihat ular. Karena tugas bomba padamkan api je. Tugas bomba lebih dari itu. Ya. Semua bomba selamatkan. Berapa nomor bomba A? Nomor pemadam berapa? Naon deh. Jika ada ular masuk ke rumah atau terjadi sesuatu yang kira-kiranya membahayakan, silakan hubungi 0261 201113. Itu nomor dari pemadam kebakaran Congeyang. Dari kakak-kakak saya yang terhormat akan segera membantu. Luar biasa. Tempatnya di mana? Damkar yuk, dekat alun. Alamatnya di dekat kantor kecamatan Congeyang, Mbah. Pak tinggal di Pak. Naon, Wak? Buat ngomong. Makan terus ya. Kalau dipakai Sampai di sini dulu ngabuburit di alun-alun Congeyang Wetan bareng pasukan Musang Hardolin Sumedang dan pencinta alam Mahardi Tala Narimbang Congeyang. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.